kene daging nage. Saris teh kene seueur kene daging teh. Geus puguh teu pati laku, duka kudu kumaha. Di lada tuh abi arek ngandukna. Yeuh aya mah kumaha atuh keur mah dagang teh teu payu. Hampura we mali bere nganyuk. Di anu mah dibere nganyuk abi teh. Moal ayeuna mah abi ge ieu teh hayang neangan syariat kudu kumaha? Hayang payu. Syariat naon ieu teh bi? Syariat dagang hayang payu. Sok atuh ngadep ulah lain diajeun abi. Heula kumaha? Lain bi. Ieu teh hayang nyariat teh atuh kumaha cing sok. Hayang daging payu, hayang sabeakna. Ieu teh da unggal poe ge kieu wae nya. Nya ayeuna mah duka kumaha? Duka musim sepi, duka bosen kumaha ieu hayang payu dagangan. Kok jadi birabi teh hayang payu ieu nya. Ya dagangan, da capek lempang teh. Lain boga mah kenalan Di mana? si Ustad Leutik. Di palih Beda mana? ayeuna teh mah teh keur alus walah. Terkenal. Hayang dituduhan ngarah daging beak. Oh, hayu atuh Hayu nya. hayu hayu. Ya patuh bi. Urang anter ku abi. Ka mana? Urang ka Ustad Leutik. Hayu. Beda keur alus eta. Hayu hayu hayu. Arek atuh. Arek di palih mana? Heuh keun ka dituduhkeun ku abi. Siap siap siap. Hayu ang siap. dianter. Hayu hayu hayu. Hayu atuh bi. Nah, di palih mana atuh? Oke. Pak Ustad kecil teh. Nu geuningan. Mana? Itu keur dibangun biasa. Ya, orang teang. Nah, soalnya hayang payu dagangan ya. Geus capek lempang. Alhamdulillah lauk teh ayeuna mah ngaranak ieu. Bi. Ari eta amplop geus disiapkeun. Geus aya yeuna kantong. Rokok. Rokok siap. Eta kada tasani nah sok hayang beuleumna si Ustad Leutik mah. Sani ek bujur ek ping-ping masih loba kene. Oh siapnya. Siap. Kade amplopna pokok namanya. Nya. Sok ribukan amplop tadi eta mah. Nya ari tukang lu kitu mah amplop jeung rokok. Kadenya Nah, siap. Hayu atuh nyari ke siap. Alhamdulillah. Nah, jamu para rentil kene ieu teh. Nah, kudu waktuna bagian marab ya mah. Nah. Yuk, jukut pahala kieu, Assalamualaikum Pak Ustad. Waalaikumsalam. Gimana keresaan? Mohon itu nuju mersian makan balong geuningan. Sanes Pak Ustad teh aya anu naroskeun. Oh, saha? Tuh aya jami geura naroskeun Pak Ustad cenah di mana anu teh nunjuk ka biteu ka dieu. Bade naon? Ah teh terang hayu we angka ditu ang tepangan. Di mana ya? Itu di palih ditu. Aya peryogi naon cenah Ah teh terang hayu we ka ditu. Punten Pak Ustad gawagal waktosna. Mohon wios ya. Emang Alhamdulillah. kumaha ieu teh aya naon, Cuk? Ieu teh naon ieu teh? Anu ieu teh nyata icalan daging. Icaran daging. Payan teh laku-laku ieu teh. Oh, daging naon ieu teh? Daging hayam BR geuningan. Oh, sanes daging eta nya. Sanis. Kumaha aya peryogi naon kitu? Bade nyareat ka Pak Ustad lalanong sahur batur Pak Ustad nuju tiasa lalanung nuju pirang. Itu biasa bae. Kieu meureun inti nama Pak Ustad. Naon esok? Kieu panginten inti nama Pak Ustadnya. Mohon. Si bibi ieu teh dagang teh sok tara pajeng cenah nya unggal dinten teh. Mohon. Ku abi teh tuduhan ka Pak Ustad hoyong cenah. Hoyong Sok nyareat. wae we cenah ieu unggal dinten teh kieu tah sok pinuh wae cenah. Oh. Mohon. Jadi kedah kumaha Pak Ustad ieu teh hoyong pajeng ieu teh daging teh. Terus capek. Oh, sok ka mana? Sok dugi ka mana kitu eta icaranana? Ieu teh dugi ka Kampung Silanak. Duduh, teuing ya Allah, ieu. Itu mana re pernah kone. Can pajang hiji acan ieu teh. Teu acan. Ya Allah, Robi. Hoyong nyareat ka Pak Ustad teh, abi teh capek, hoyong laku we dagangan abi. Keun atuh insyaallah panginten ku Pak Ustad ke di syariatan aja nanya. Nya. Mohon. Hoyong seepna we yang laris we biasa. Tah kieu we atuh ce nya meureun panginten ti Pak Ustad mah hapunten sata acanana. Da Pak Ustad mah teu tiasa naon ieu teh mohon. Hatur nuhun kana kasumpinganana. Nya. Kieu panginten ce upami icaran hoyong seep mah nya solusina ti Pak Ustad panginten tah pasihkeun ka laukan Pak Ustad ce. Atuh abi isuk ngamodal kumaha Pak Ustad. Atuh kitu mah Pak Ustad sanes mesihan solusi kalau modal abi seep. Mun kan suruh ce ge hoyong saseepna na teh icaran teh. Rapanan sanes hoyong kabalongkeun, hoyong janten artos. Atuh ce
kumaha dar Pak Ustad atuh teu tiasa ku kumahanya nya solusi nanti Pak Ustad mah buat kitu ceu upami ceu hayang dagangan saep mah kabalongkeun we atuh Ari tuh kabalongkeun mah kumaha abi meser deui anjing. cek kupingkeun Pak Ustad dina ayeuna ceu daripada dagang capek-capek mending kasihkeun kana lupan Pak Ustad ka ditu. Ari anjing balanya kumaha? Nya tong dagang deui we cenah atuh anjing mah. Atuh kalah bangkrut ari kitu mah Pak Ustad sanes masihan solusi. Aing kumaha atuh nya euy? Atuh Pak Ustad. Kan? Karunya atuh ih. Kan? Karunya. Nya atuh da kumaha deui solusina mah wati kitu ceu. Ieu teh dagang teh tara saep ieu teh. Tara. Nya wati kitu solusina mah hayang saep mah wati ka balong Pak Ustad kan atuh Ari anjing mah. hoyong artos kumaha? Yang artos mah buburu atuh ceu ah. Apa ieu ge carana teh jualan buburuhna teh Pak Ustad? Keun atuh aya mah dicana ke ka Pak Ustad da ka pamang nya. Ieu mah ceu pan hayang saep aja teh. Muhun. Ieu dicana ka kabalongkeun ieu mah. Cek iya. Rere ari daging abi ka manakeun? Ari kabalongkeun cenah. Nya kumaha ari Pak Ustad teh cager henteu itu teh? Ieu bi, kita jika nama Ustad dia keur datang teu cageurna. Ieu keur mah abi teh lalanung kalah Pak Ustadna teh sehat kudu kumaha atuh? Di hampuranya abdi da sugan mah Pak Ustad keur sehat, daerah mah geuning keur teu sehat yang kaos kitu kumaha deui. Alhamdulillah Gusti rezeki mah moal ka mana euy. Tah ayeuna mah ieu bukan lauk nih Pak Ustad tuh. Yuh, ari Pak Ustad aya hianat. Tadi ancurkan pakai parab jair. Astagfirullahaladzim. Tadi nama rek nyareat, pek Pak Ustad teh kelas kieu.